Mr. Dongeng Sunda, insyaallah simkuring Kang Asep direncanganku Kang Sony, sejamedar serial lucu karya Bapak Ali Nurdin, si Pancalongok nungulik kasaktian. Mudah-mudahan katampi ku mitra Sundan mulia. Mitra Pasundan, cek pamanggi si Jemros, paingan atau nu ngaranna Cep Thomas mah bisnis napang majuna eueuh nu bisa nandingan. Horeng kitu rasiahna. Ari peuting pagaweana teh kitu jam 1 geus nyaring terus mandi, wudu terus ngaduk-duk salat. Beres salat diteruskeun kana zikir, parat dugi ka subuh. Nu mata kese hayang babangsat ka dealer motor Cep Thomas hengki mah. Mitra salian ti Cep Thomas nu kanyahuan ku si Jemros jadi tukang tahajud teh nyaeta Mang Kurdi. Mang Kurdi hiji patani nu imahna teh di juru lapang main bola. Unggal manehna ngaliwat janari ka pipireun imahna. Unggal Mang Kurdi keur ngagerendeng wiridan. Nu dibacana rupa-rupa aya sholawat, istighbar, tasbih. Sok sanajan si Jemros jalma doraka oge ari nu kararitu mah can poho-poho teuing manehna teh apal keneh. Ngan manehna mah embung makena wungkul. Aya deui nu getol ibadah ti peuting teh nyaeta Pak Bribka Sungkana. Inyana teh anggota polisi anu dinesna di Polres Belendung. Jalma nangora keneh kira umur 28 tahun. Ngan kana ibadahna getol lain lumayan. Pasungkana mitra, inyana ngaduk-duk ibadahna teh ti mimiti jam 12 peuting parat dugi ka subuh. Malah saupama bagian piket oge di kantorna teh kitu. Kalian ti getol ibadah, pasungkana teh pinter bisnis deui. Manehanana muka bisnis karoseri, tralis, pager jeung sabangsaning tower beusi. Usahana maju asetna geus miliaran, bisa disebutkeun geus berat beunghar. Mobilna we geus rea, pajakan 5 bari jeung mobil marewah wungkul. Lamun dinas oge inyana teh sok make mobil nu leuwih alus batan mobil Pak AKBP Beni, Kapolres di Polres Belendung. Jadi anggota polisi oge aya nu beunghar bari getol ibadah mitra. Nu matak teu kenging sok suudon oge. Nurutkeun si Jemros, ari kalolobaan jalma nu kapanggih ku si Jemros ti peuting teh tali brasare. Kerek patarik-tarik. Simbut pakandol-kandol. Kasur paempuk-empuk. Teu nu pinter, teu nu bodoh, teu nu beunghar, teu nu miskin, kardul nyaring ti peuting. Dipikir-pikir ku si Jemros dina labah nyaring peuting mah bet areleh ku Pancalongok. Ngan bae di aku ku si Jemros nasorangan, nyaringna teh manehana mah dipake teu bener. Lain dipake tahajud, sapertosna Cep Hengki jeung nu sanesna. Rajin sakalina ngajaran tahajud oge sapedah kapaksa. Nyaeta basa manehna nyolong ka hiji paimahan. Sabot inyana keketayapan neangan barang colongeun di eta imah. Imbitna atawa bujurna tengah haja ngadupak kaleng eblek. Kuprak! Atuh pagolombrang si Jemros ngagebeg. Tumawona barang kapireng nu boga imah teh nyaring. Terus kaluar ti kamarna. Muru ka palabah kamar nu diasupan ku si Jemros. Oh, naon Pak Kolombarang teh nya? Nu boga imah ngagerendeng leumpangna beuki ngadeuketan ka si Jemros. Mitra si Jemros sulang cileung neangan jalan jang pilumpateun, tapi eueuh taya jalan pilumpateun. Ret manehna kana mukena anu ngagantung di juru kamar. Sakilat manehna manggih hiji akal. Rap mukena teh dipake
Kedepruk manehna siganu sujud. Padahal mah nyumputkeun beungeut da kumisan. Piraha kudu dimukena aya kumisan. Eta hal teh kadengieun kudu boga imah. Anu manehana teh eureun palebah lawang kamar, terus lahaloho ka jero. Breh ku manehana teh katempon nu keur nyuksuk sujud. Oh, si emak keur tahajudnya. Itu pokna boga imah. Tugan teh aya naon? Ceuk manehna deui. Ngagerendeng kituna teh bari jlik indit deui ngajauhan kamar nu aya si Jemrosan. Ngadengin boga imah lempang ngajauhan kamar hati si Jemros nempong. Ngan mitra teu lila kituna teh. Sabab kadengin boga imah teh ngarandeg. Terus nyarita sorangan. Emak tahajud. Keke. Nah geuning si emak teh sujudna ka beulah wetannya. Kitu pokna boga imah. Sapiraku ka beulah wetan si emak tahajud. Mitra nu boga imah balik deui gura-giru. Si Jemros sageubatna manehna ngaroba sujudna malik 180 derajat tinu tadi. Atuh barang nu boga imah noong teh manehna ayeuna mah sujudna geus bener ngulon semu ngaler saeutik. Ditingalikeun ku nu boga imah teh mitra. Tapi benernya emak teh tahajudna kaki belat bener ngulon rada ngaler bener-bener. Gerendengna nu boga imah. Salah kuring jiga mah. Tadi mah meureun salah tempoan boa. Bakat ku tunduh meureun lah rek sare deui Kejeli nu boga imah teh ngolojong ka kamarna. Kadinge sora ranjang pakerketan daning manehna ngedeng deui. Si Jemros gancang-gancang manehna kabur ti dinya ngarolos dinu poek mongkleng. Tanggeus sada jauh manehna eureun heula sakedeung ambekan lambatna keur ngarasa bunga sapedah lolos tina bahla. Terus si Jemros ngagerendeng. Bener. Tahajud teh memang luar biasa. Cacak-cacak aing ukur tatahajudan. Matak salamet. Atuh sumawona meureun mun tahajudnyaan mah. Eteh lah tahajud gede manfaatna. Kitu ceuk si Jemros mitra. Peuting beuki jempling bulan sapasi ngangkleung ngawelah simpe. Mitra Pasundan. Anu salajengna carios ti si Jemros teh nyata masualkeun roko jeung sajabana. Si Jemros nyaritakeun naon anehna roko. Ceuk sasaha oge eueuh anehna roko teh. Dina soal rasa tiba heula nepi ka kiwari oge eueuh kamajuanana ukur sakikituna sugan taun ieu mah aya roko anyar rasa moka, rasa strawberry atau rasa jeruk teu aya. Sakikituna we ukur aya nu banget jeung nu henteu, nu make mentol jeung nu henteu, keretek jeung roko bodas tah aya kamajuanana. Nu produk roko siga nu beakeun akal pikeun nyiptakeun roko rasa anyar. Naon sababna? Kawasna bae bakat ku payu. Jalma salam dunya pasti kabeh sapamadegan yen roko teh matak ngaruksak kesehatan jeung matak ngaruksak ekonomi. Teuing geus aya sabaraha juta urang jalma nu gering alatan roko boh anu balocor paru-paruna boh anu kanker. Pon kitu deui anu ngararuksak ekonomina geus rea pisan. Atuh da harga roko anu kasebutna murah oge sabatangna teh hargana sarua jeung harga kenteng anu kualitasna alus. Saupama sapoe udud beak sabungkus anu eusina 12 batang teh sarua jeung 12 sikieun kenteng. Lamun duitna dibelikeun kana kenteng teh sabulan oge geus meunang 360 siki kenteng.
Saupama satahun meureun geus meunang 4.320 siki kenteng alus. Mun eta kenteng dipake nyiuhan imah teh. Atuh matak ieuh imah ukuran 6 kali 8 meter ditambah ku dapurna ukuran 3 kali 5 meter. Mangkaning ududna geus puluhan tahun. Atuh saupama dibelikeun kana kenteng teh meureun geus bisa dipake nyiuhan Gelora Bung Karno kitu mitra ceuk si Jemros. Mangkaning rea pisan jalma nu nyandu udud. Padahal kenteng imahna balocor. Aneh bin ajaib. Kitu pisan nu kaalaman ku si Jemros mitra. Mere bekal ka budak nu rek sakola mah 5.000 sapoe ge nyebutkeun berat. Tapi ari meuli udud mah sapoe beak 20.000 oge teu nyebutkeun berat. Malah nu puguhna mah ladang cecremed oge beakna teh dipake meuliean ududin. Da eta bakating ku nyandu kana udud pokna ge kajin teu manggih dahar tinimbang teu manggih udud mah. Lain si Jemros bae mitra nu nyandu kana udud saperti kitu teh nu sejana oge sarua. Babatulana kabeh oge bareuki udud malah nu aneh mah cenah dokter si horeng rea nu nyandu kana udud. Ari ka pasien mah omat-omatan ulah ngarokok tapi manehna sorangan melenyun bae udud. Rea eta dokter nu kitu teh. Kocap kang ajengan jumhur oge nu pertentang pisan rangkeun pamakruhan kana ududna teh nyandu pisan. Boh keur ngawuru, boh keur mutolaah, teu weleh bari udud. Ngan keur salat wungkul jigana mah tara ududna teh. Kitu oge meureun sapedah teu meunang. Cacak saupama keur salat meunang udud mah moal henteu tah. Kang ajengan jumhur teh salatna bari ngalepus udud cenah mitra. Cak mitra, insyaallah bagian ke-10 tamat. Alhamdulillah mitra dongeng Sunda nu mulia. Seria lucu si Pancalongok nu nguli kasaktian karya Bapak Ali Nurdin parantos rengse didongengkeun. Hatur punten kana samudaya kalapatanana, mudah-mudahan mah ageng guna manfaatna sumangga wargi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.